Nah ngakon maneh mah kieu basuh bujur teh jem. Aduh basuh kunaon sih ngompon cari maneh sauting paing si belegug. ari ketahan Aduh ari ketahan paingannya tak kenah ting jaipongan bari si teh kumaha teh jadi tegalasa kieu makon bari ngajingjing tip atuh uyuhan baik akang lo bawa sing omong jadi kate ngisinkeun ka sang istri daerah-era ijem ah urang teh ieu teh dina raraga sis kamling nya nya bisi aya hal-hal nu teu diharapkeun ka tatangga urang urang teh kagiliran penting ieu teh mun teu salah mah asep taruna sade tah Kang Ibing terus Kang Ibing ti Sijawura asep taruna ti Margahayu nya heuh dewek ti Tumaritis jeung Ijem ti Karawang ta urang ngarona teh di Tasik. si akang mah heureui wae Tak kitu da enak di pos ieu teh ngahajapan pos teh da ulah ngelakon pos kosong heuh takip jam ieu nya ieu kewajiban urang sadaya sadar hukum nah nya kulawarga sadar hukum kadarkum kadarkum tuh saur Bapak Kapolda Jawa Barat oge Bapak Dr. Ana Subani Pak Subani oh itu kudu pisan kieu naha ari urang ya nah nulakan panto jeung janela teh dek nitah we polisi tuh ulah jam ulah urang teh cing sadar nya ya kudu boga rasa tanggung jawab ieu nagar leutikan we ieu kampung urang nu urang keur urang hak dimulai ku urang nya nya atuh kitu nu matak penting jam ngarona maneh teh sanajan awewe emansipasi bener aya nama heeh emang Sulaiman ngan maneh ngan maneh ukul anu kudu teh awewe teh ngarona teh ai batur lantaran dewe keung deh lain kuliah atuh da ge ai akang ngarona teh sokan sieun sumpang siur wae oh mentong sok jangan cemburu daripada cemburu mah mending hiburan nantinya lah oh nya hiburan ieu teh dina laras pelog ijem nya ieu teh ai maneh lagu naon wae dina laras pelog anu bisa sok teh mangpaatkeun oh nya rupa-rupa lagu mah da bisa wae atuh ieu laguna dina laras pelog ai sinden moyan mantong nanyakeun deui nabung si maneh moyat baheula baru kajeun asa isuk-isuk deh moyan wae paingan peot ada jam 12 pikacan bijil panan poe mah ada jam kurang moyan bener kan bagian Jakarta Angke Tanjung Priok terkenal setiap aya jaipungan sinden ti Karawang ibu Ijem kudu kabawa oh kamari kan di Jakarta menang 2 minggu karak balik kamari naon linglung teu sabar ada kan kas nabonon sudah ketuluyan yang itu Jakarta jadi pedar ayeuna loba bangunan listrik berubah hari ngawi sambutan tinu lalajo kumaha tah oh nya pugunya eta kitu asa kaluar kuring ya lajuan teh wah kararepdok mun morare cerem ramona pati kurame pati ku tarik-tarikna tinggal ugal-ugalan amona mah araru lain aya di Karawang geus susum belut enak jam ih belut mah kang aya ge cacing kalung begitu kalau mah dieu ge aya engke lah gampang lah ayeuna mah urang majalah ieu majalah lagu heeh lah kang mana nya di sini kawin lain di laras pelog ieu mah oh belok heeh ai pelog kana laguna bisa ndak kana ieu botol kacap botol kacap ante lagu ai lagu sunat teh geus rada bosen aing teh jam hayang lagu-lagu anu araraneh kitu teh naon anu bisa dimangpaatkeun ku Ijem oh lagu Bandung atuh oh da kalangkang kaset tah dina kaset teh lagi acan teh mah yuk eta kalangkang mah heeh lagu di alokan putih lah kakarak anjeun we alokan akang atuh geus aing alok nama teh naon nya heeh amun cek uing kieu mun cacatana urang kieu heeh cek uing kuningan mobil nusan cek akang teh alok aduh sok kayang numpakan ya heeh bisa teh alok begitu sok jadilah bisa numpakan begitu heeh ya sok atuh kuningan mobil nusan aduh
sok hayang numpakan gitu terus mendingan motor nusai aduh sok hayang numpakan mendingan nini kersare sok hayang mawa ka rumah sakit. Geus siapa rek nyakakeun ka ieu mah. Mulai dah, pakai kasalakeun, eta mengalahkeun. Ngalajokeun siapa mah. Ngalajokeun we pagadagar posisi jemaah. ai tahu ngajak nyiden dari alok embung wae Jam pangkaning dewek teh keur leuleus nya maneh leuleus poho maneh pangawakan awewe. Dewek leuleus kumaha lamun aya bangsat gagah kumaha rek ngalawanna urang? gampang atuh Kumaha? mun aya bangsat Heeh. ngalumpat we Main gampang wae. aya salamet Kumaha lamun lompat ka udag? lompat ka udah dijanti ayo kumandi urang ayeuna Heh, eleh mah urang ngaronda aja cing di pos. Urang ngadaguan babaturan. aku ngarona urang wungkul kan loba Oh, tenang tuh. Saha di jelekong? kan eta Pak Ade ku sasipan eta bagianna ngarona Puting ieu. puting ieu Hei, Beurna beuh. ayeuna teh hei, Tah, si Taruna tah. wah, geus araya can. Hei, Hei, caluk ka. Dirinya ya pos. Kang Ibing tuh. Dirinya ya pos. dia mah yang gebong. Aduh. Dia yang naon. Ibing. Gening. aduh Ibing aduh ini dan nungguan wae dihitut kenot Aduh. Nah, makanya itu kenor. apaan pos Aduh. Lamun kurang-kurang ngasiekeun mah saya kagoongkeun saya mah. Alhamdulillah. Kami jeung pos dileken kana hitung tenor. Kurang-kurang jenius we. Alah. Ampun teh jam. Itu Kang Ibing tinggal bawa lantang tuh. aduh Kang mana Taruna. eta Ibing Hah? mana udah Lantang. lantang usina naon Lantang deui di jarona deui. Lantang gelekik di wadahan ku lantang gede. Juga teh akan. Ieu we lah. Kali urang tanah bulan kan Tara awet ka subuh. Tuh geuningan Asep dieu. Asep Taruna damong ka Asep. Alhamdulillah. Aduh, bocil ieu. Iya, ketua Taruna karya teh ieu. Aduh, wartosna cenah nuju kuriak Pak Asep. Allah nya. Geuning mah sepot jeung kering bangsat. Aduh mana sih? Ya, ya. Kun bojo. Oh, Buta ya keur jaga kita keur babangsa teh tinggalian teh. Kumaha we da kun bojo mah diriakan. Iya nya katinggalna mah sari gunungnya. Iya. Mun tika tebihan sae. Tos gotong sok kitu Pak Asep ah. Naon burung palung bodo gelo. Udah gelo udah. nya sanes gelo beda dana ya Alah, ampun tadanya si Ijemnya si Ibi abdi teh pernah teh. kadah nama Ayi nya apaan sih dengan ku guru salah ka dewek. Oh, janten upami kagarwan cing ngeuing upami kagarwa guru naon Kak? Subo. Hah? Subo. Nah, subo. Pun kalau lakina suhu. Teuing dikit cerita sila. Ah, Kak Ibi mah. Udah karate urangnya. Silat Jepang. Subo. Ngobrol-ngobrol. Kamari anu leungit sepeda mini tah. Ini urang teh kudu taliti teh jaga teh. Tuh, penting kemarin malam naon ya kemarin sepeda mini. Enak malam Jumat. Heeh. Kamari malam naon kira-kira? Nah, pas malam berbuat lebih sepeda maksi. Nu gedeuna. Minimal, menurutnya tidak minimal. Tidak minimal nyokot kena maksimal. Heeh. Jadi lamun sepeda mini itu sepeda leutik, Pan. Sepeda leutik. Ini minimal. Heeh. Jadi Sepeda penek mini penek. Maksi sepeda Ayo jangkung. mojeuna naon? Mojeuna naon tak kira-kira? Sepeda buntet. Sepeda rela. Ah, sepeda rela. Sepeda relatif etuna. Iya, aduh hebat. Ayeuna teh seueur nu ka icalan ye. Loba nu leungiteun. Kamari anu leungiteun udagan. Eta mah tak ge. Teu beunang eta mah. Sanes ai Kang Ibing seueur leungit naon di kampung Pak Ibing? Waduh, ayeuna teh keur leungit ribut tombor penduduk munding leungiteun tanduk. Keur sare isuk tandukna eueuh. Oh, Ayeuna mah bangsat anu. tatana abdi mah Mas Karjo keur sare huntu emasna anu mau. Budak-budak tinggal karjo we. Mas na eueuh. Ayeuna mau kamu kudu tarah. Nya
kudu talapti enak mah. Mangga alujan. Teh sapetik gitu kamu disuk aya leungiteun. Urang kudu tanggung jawab cek balas. Kang Cepot selaku. Ya ada urang anu bisnis kamlingna penting ieu. Ya bulur Kang Cepot anu nyalakakeun mah. Saha? Kang Dawala unggal balik ngarona pasti sepatuna ganti-ganti. Tah ieu nu kudu ditaliti teh. Dicuri. Nah da si Dawala mah ceuk rasana sukuana syukur. Oh nya aja sampuritnya. Heeh. Anu mah ngagalaksak. Ngagalaksak eta. Kudu hati-hati. Oke. Ampun. Ngaranjah naon we tadi lemur Kang Ibing nu diranyahin aku bangsa. Buka ada can ngajaran ngaranyah ieu. Can ngajaran ngaranyah. Aing bingungnya pikir-pikir aing orang jaga teh. Entah kuring nuntun-nuntun wae ge Kang Cepot bisa ngaranjak gitu. Nah Kang Cepot sok ngaranjah naon sih Jem? Entah ngaranjak ka ieu we meureun. Aduh, nya tapi teu naon ladang ieu mah kewajiban urang. Pamaina Kang Cepot salaku sesepuh di dieu anu nyebarkeun ka masyarakat ini supaya ngalaksanakeun kewajiban. Kan Kang Cepot teu sorangan geus hampir 2 bulan ka katempona ka karak ayeuna. Ari Mang Asep teruna, na teu apa? Kumaha gitu? Oh, ada teu apa? Teu? Nah, mah kita apa? Bingung. Kayak itu kumaha maksudna teh? Ayeuna mah bangsat keur mahabu. Mahabu. Kamari ge tatangga hayam 3. Beugit Tinggal 5. Kalau ba, Bangsat ditambahan. Ada bangsat dia boga rasa khawatir mah boga. Wah, eta bangsat gede amalnya. Eta aya kieu. Tinggal 5. Eta bangsat. Bisa jadi tadina urut bangsat meureun aya teh manehna teh mulangkeun. Husnul naon teh disebut teh ning? Duka atuh. Husnul Khotimah. Heueuh, alus katungtungnakeun. Alus katungtungnakeun. Hayam 3 tinggal 5. Terus naon deui? Kamari mah tetangga mah. Meri na eueuh ku tetengan yang meri. Aduh. Ingat-ingat itu tipe ting teu pernah boga. Panas laporan. Kenapa atuh mah ribut atuh boga. Ai padahal mah kudu nanya runding heula mah lain runding pikiran heula. Bujur ribut teh. Tah, bika kitu aya teh. Lain Mang Ibing soal ngomong-ngomongnya aya di desa urang pan dek aya pemilihan lurah teh. Nu dicalonkeun teh saha wae teh. Tah ieu calon teh rupa-rupa. Siapa kieu? Nya ieu pasnya di daerah urang teh ayeuna teh dek dipake lapang udara belah dituna. Ya. Ya. Siapa bakal aya pembebasan tanah tak ayeuna teh ditotoroso. Mana hayang jadi lurah. Ieu maksudna ieu nya ditotoroso teh boga niat manehna kauntungan. Lain hayang proyek. Nya waduh. Ayeuna mah kieu we. Urang mah entong milih anu atuh-atugan nu hayang-hayangan. Ulah, sebab anu hayang-hayangan mah lir ibarat hayam di jero karamba. Tibatan bisa keluar kalau beak bulu. Bener. Urang mah neangan anu hayang jadi lurah teh nu hirupna sederhana, anu ngabogaan tekad, anu ngabogaan tekad bener, bageun jujur. Kita Anu hirupna sadugeun sakapeun saameun tempo perlu pokok tetengan. aya lain pokok tetengan. Aya bener. Ya, jadi anu kitu. Jeung urang teh kieu ngajadikeun pamimpin teh anu bersih jeung berwibawa. Ya, anu bersih berwibawa. Jeung kudu ahlina dina bidang eta. Ya, betul. Sabab dina katerangan nya nya dina katerangan apa urang teh agama Islam. Agama Islam. Saeutik gedena argumentasi urang teh kudu kadenya. nya hosa ayat sakali mah oge tepikeun. Iya, betul. Ya. Ceuk dina katerangan lamun maneh nitah ka jelema lain ahli tunggu kehancuranana. Tah, paur ieu. Tah, ieu Kang Ibing anu ngajadikeun bahaya teh. Nya eta matak tadi oge milih mah kudu anu bersih. Bersih. Anu taramani tong dipilih. Eta Kang Ibing teh nyindiran di Lain atuh dok. Ayeuna mah hese memang. doh. Hese. Hese naon? Naon ge hese. Hayang gibar ge geus teu bisa. Ujang-jangan. Eta yang eta mah yang hibar mah kudu ka Ujang Suryana tuh ujang-jangan mah. Ayeuna mah kudu nanti urang-urang dajah hirup sederhana. Tah, bener pola hidup sederhana urang tingkatkeun. Nya. Mata saya mah keur teu boga udud curug ge di beuleum. Sederhana teh. Tahu. Atuh sarua we jeung saudara kita oleh curug di beuleum. Dahar eudeungeunna hitu teh kana rantang. Naon bedana jeung soto? Iya bener. Aduh, iya bener Kak, tanggung jawab urang sah. Tapi ieu teh sis kamling teh sok loba anu sok diganti ku duit tah. Adi moal tiasa ngiringan artosna we. Iya bener tah. Mun anu lebak teh imah nu nya hareup kidul.
anu tukang yang hareup kaler hareup kidul eta teh aduh sok diwakilan eta teh sah teh Atep teu salama eta teh anu rek nyalonkeun lurah teh Aisyah ngamare duit mah asa manehna kepentingan anak anu leuwih kitu nya. Nya. So ngamare duit mah jeung bisa muruhkeun ka batur nu daek eta bisa mukakeun lapangan kerja sapenting lumayan. Penting lumayan. Tah, kudu neangan teh nu kitu. Bubuy. Kamana we ari mah mun miruna. Jadi bener ngiluan kayak gitu. Aduh. Mang Odon aya ngaronda can bagian mana Can lain namun cenah eta mah mun ngaranna Ayeuna mah Mang Odon mah geus beunghar di mana aya ge Mang Wi manehna mah ting di mana baheula mah pan keur di dieu keur nongtot leho ayeuna mah lehona teh diganti ku kumis teh ayeuna mah geus kaasup jelema gede eta teh sapatuna ge nomor 70 banget tuh gede. mun aya ieu di desa urang aya Mang eta tah Mang Edon bisa katunyang itu impres anu rusak bisa diomean Bisa. jadi donatur masjid anu rusak iya bisa pan tajuk anu geus reot bisa dilengangkeun ku manehna mah bisa diganti jeung lapang poli nah da manehna mah asal yang keuntungan we rupna teh ajeun teh masyarakat rugi ulah nepi ka kita tapi teu bisa ayeuna mah se Nya. ulah suudon kitu biheung teuing keuneh seperti dosa anu ka tukang-tukang nama ulah dipikiran ku urang teh oh jadi teh dosa sarua jeung ngomongkeun batu ulah oh nya aduh punten tah ieu tah perluna ruang riung dina Siskamling teh nya Tah iya jeung tibatan dipake ngomongkeun batu teu puguh mending urang lamun ilmi we nya tibatan urang teu paruguh mah kitu mending ruang riung mending nya benar tibatan ngomongkeun batur mending diomongkeun urang mah iya iya dah hese teh yang diomongkeun hese tuh urang mah boga karir kudu berprestasi kudu bersih zaman ayeuna mah geus zaman karya nyata tuh ulah ukur teori jeung ulah ukur teori ulah loba cekel baheula mah ulah saur loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata anu penting bukurna anu penting mah eusi caritaan tak bukti gitu jadi lah perlu ayeuna mah jeung buktina ya. Fakta yang memberikan data-data otentik yang bisa menimbulkan kontinuitas of to you the heaven. Betul kan? Pinter atuh lain beja nu kieu nu kudu diangkat bebeutkeun teh angkat bebeutkeun kieu jadi enggak gini Kang Ibing ya swear ya soalnya gimana ya jadi kita ini harus independen ya jadi supaya mayoritas ini spekulasinya up to you jadi kita dalam suasana ini jangan selalu ya interpolarisasi lah yang bisa menimbulkan kan mayoritas Kang Ibing juga iya letterlek atuh tapi iya jelas letterlek itu mah Lalak rek ngalupaskeun nyawa kan. sama kerelek atuh lain ngomong-ngomong ya Kang Ibing dari hirup teh ayeuna bunga Siskamling ngariungnya tapi datang ka imah kuring teh ngaru asa ku hese neangan gawe ayeuna teh hari pagawean mah loba sebenarnya mah kumaha sok najongan tetangkalan atau najongan pagar batur pagawean dan teh teu digaji Mun dikarekan biasanya mah Kang Ibing kuring ge tinggal ka daek lamun kuring daek tuh di imah lingis di jarum pentul seberan ribuan kan kuring mah kedua we ayeuna teh urang teh kudu nyeta usaha tapi ku kitu nadana urang teh nya kieu we ripuh lain sim kuring mah kieu Kang Ibing nya ieu pun bojo ngajujuru we sim kuring teh boga gawe gara boga gaji kudu kumaha teh jeung kudu kasaha kuring neangan gawe kitu giliran teh Pak Ibing cing suka Kang Ibing malah pengalaman meureun ngaran intelektualna beda katingal itu jelas atuh lamun rek nanyakeun soal bagian tah ka jelema nganggur aya segala-gala teh ai Kang Ibing jadi jelema teh teu beunang dipikolot ieu kuring teh eueuh deui pamuntangan teh lintang Kang Ibing nya ieu teh ieu bahwa sang suami kuring teh kan teu boga gawe ayeuna bere corong coba bere corong kan kesot rek beli minyak bere corong nu ieu meta pamuntangan jabatan kumaha sih ngomongna ieu ai teh maksudna ieu maksudnya baturan di dieu menta didorong ku Kang Ibing didorong dorong mah supaya mararaju bisa wae kumaha nya ulah di dieu lamun rek didorong di kajen sisi sumur ari aya ieu teh kieu ngadangu-dangu beja pun mangnya mangnya Mang Odon
Anu biar didongengkeun. Anu kuring seudon jeung kanggo goreng jelema. Ayeuna mah tuh ya eta teh alona. Alah aya teh lain dulur. Eta mah nya aduh baru ngagoreng. Eta mah nya podonnya hebat amalna nya. Atuh da tah sarua atuh Mang Edon mah hidung ngaborang. Lain kadinya na ieu teh Mang Odon teh ayeuna teh keur jeneng. Oh, keur beunghar. Keur hurung nangtung siang leumpang we. Oh, jadi Nya henteu ayeuna nepi ka hurung mah. Henteu eta mah. Lain patroma. Nya ge beunghar aya nepi ka hurung mah. Jadi bener saliuk be. Nya aya di nu poek mah henteu. Henteu be. Henteu saliuk mah nya poek we. Nang jigana lamun ku urang datangan, lamun urang neangan gawe ka manehna moal disaha-saha. Da manehna ge asalna urut jelema ripuh. Jadi urang teh moal disaha-saha. Moal disaha-saha. Mau burung dirangkul. Moal burung dirangkul asa urang geus mandi mah. Tah mah ai anjeunna mah jelema bageur. Dihiap-hiap wae. Tong borop antar urang. Jelema nu baleunghar kitu boleh dirawu di pangku. Jelema nyaahan. Jelema nyaahan mah jeung akuan. Senal batu ge di aku. Manehna teh Nya tah cingkang cepot tah geuningan tah bray we caang. Aya pitu. Mana caang apa itu diputing si kambling teh. Lain aduh ieu mah hese diajak ngomong ka jero jelema. Maksud caang di dieu teh omongan kolot geuningan. Lamun hate urang keur poek kadenge bong-borongan teh bray. Oh, iya. Bray. Teu nya. Ate teh. Oh, Asa dioboran. Asa dioboran. mata urang kudu didatangan. bae nganjer mah para ranasnya beuteung eta ayeuna. Udah dioboran wae gitu hatena. Astagfirullah. Apa obor? Lu serius ah. Kuring banyak kenyataan seperti logika. Ya kan ngomong serius teh. Ieu dinas ieu teh maksudna masa depan urang. Oke. Urang sing hati-hati, ieu teh kesis kamling. Bangsat eueuh lamun nepi ka nu jaga gelut, sanu rek misa mun bangsat eueuh. Lain gitu kayak bing kahayang tuh urang teh nya heureuy-heureuy tapi aya watesna. Urang teh kan kudu mikirkeun masa depan. Ieu teh watesna teh keur dirapatkeun keneh ieu ku RT ku RK di mana ieu watesna teh? Aya teh tujuh anu lebak, anu aya tunggul. Tah, mata tong akan nyebutkeun wateskeun heula eta mah. Urusan anu maranehna anu boga gamar. Kan ayeuna anu jelas lamun dek kaditu nepungan Mang Kuring, Nya. Mang Odon, hayu. Tapi mereka kudu nyieun surat lamaran, kudu bisa cara nyieun surat lamaran tah. Ayeuna mah nyieun we. Oh, permohonan. Nya, urang teh mereka kudu ngajukeun surat lamaran. Saja pada sih tentang lamaran teh apa aya kudu aya ku naon teh? Riwayat hidup. Riwayat hidup. Kelakuan soek. KTP, KTP. kelakuan soek, naon? Kelakuan baik. Terus jenazah. Ijazah. Da geus ngantikeun mah eta marek jenazah da nyebutna mah ku eta mah kumari dona. Tah dihajakeun tah mah. Salah dihajakeun tah mah. Ayeuna mah nu penting mah tah eta dijatuh geus hiji deui tah. Naon di jadi? Foto jeung potret. Kopo. Hai potret penuh berwarna meureun. Nya. Foto mah nu hideung bodas. Rasanya nama tukang potret teh pangbodo-bodona di dunia. 4 kali genep 300. Nya da geus kitu atuh. Yey. Ayeuna mah mending kieu urang tepungan kaditu. Urang tepungan. Aduh. Tah. Dijem butuh sekretaris. Itu. Sekretaris. Iaan lain heureuy. Banyak penampilan dia ke sekretaris. Ye, da Oh, da, ieu mah da milik beureunya sih. milik atuh. Tugasna enteng. Tuh. Unggal isuk dibabukan ku hoe. Babari Apa pegawai sekretaris ijem? Oh, pegawai sekretaris kumaha sih? Oh, cing sakumaha? Oh, lain tukang ieu ngitungan duit unggul. ye, eta mah tukang japilus. Oh, eta mah. Kudu bisa ngabedakeun atuh mana tukang japilus, mana sekretaris. Sekretaris mah ieu bijemnya. Jadi ngawakilan bapak pengusaha lamun aya tamu aya naon diatasi ku sekretaris. Kitu nya gebeng. Nyata jadi bapana pengusaha teh. Kumaha jadi bingung bapana pengusaha di atas di luhurna jadi. Upamana ieu pengusaha. Bapak boga sekretarisna dijem. Nah, jadi sekretarisna tugasna kan mengatasi naon we eta mah. Itu saya mau jelema bebas sok naon itu tugas mah. Tara diwates saya mah. Bangga setuju upami garwana dijadikan sekretaris teh harus ada izin suami. Pemajikan dewek. Nya. Harus ada izin suami kan segala ya seorang wanita tuh tidak boleh bertindak sendiri menurut keinginan hatinya
harus ada izin dari suami, mau kerja atau mau pergi dari rumah, mau gimana itu harus ada izin dari suami. Eta mah tetekon Kewajiban. Itu mah tetekon itu lain. Tetekon lain itu, aduh gimana? Beda ojeng setik mah tuh lah. Sing karunya we udah urang geus kamling. Di Bentari Dona. Dah urang persis kamling. Persis kamling iya, saya mah dari dina rapat. Bukan saya euy. Beta elet. Cing dia bawa anak dia suruh teh ka daerah urang ngadurukan di dia. Nah, Asa tiris teh hawatenya. eta suku pinjem garing dulu hiji mah tuh. Itu baru pakai. Iya lain garah tere. Emang suku kuring. Teu mah. Iya nggak kieu tunggu. Kamu ditanyakeun mah isu-isu ku Pak RT kumaha? Kaparingan lah itu. Aya nu nyokot. Ayeuna urang aya ka mana ayeuna? Nya ayeuna urang ulah ka Jongjonan. Nya ulah ka Jongjonan. Urang nguriling we. Urang nguriling Ke Sumatera, ke Kalimantan. Geun balik sis kamling aki-aki we kabeh. Ai dari lah. Ini tengah orang kene kembali Itu mah kene tuh. Kudu kitu sis kamling. alah aduhnya kita tahu dinya kan cepotnya orang teh perlu nariungan tadi dia. nariungan tadi Nama wawasan. nya terus bisa Nya. Siri bejaan tadi dinya. ringan Pannya yang paribasa teh dengan bengkung ngariung bongkok. Anu bongkok ngararon. ngaronyok Ai keserangan bongkokna. Ai ngaronyok kieu bisa. Allah. Ai sorangan. ieu juga nu arti kana paribasanya euy kana paribasa dengan disalah-salahkeun Lain disalahkeun sasana kop gitu ku batur. Para awak jika manehna mah usahana tidak nyala-nyalakeun paribasa Cai. aya di gupayangmu aduh geus rupa-rupa ya ngobrol-ngobrol tuh urang nguriling atuh teh Lain nama ke nguriling teh. cicing di dieu nya Cicing ada kan dia. nguriling bangsat, urang nguriling dia. Bagi-bagi tugas. Mantap bangsat. Benar bagi-bagi tugas orang di dia aimik rek usaha ditinggalkeun. ini bangsat cenah nguriling Kayak bangsat capek. alah Jam. Urang jaipongan sok ah. Ayo jaipongan. Sama tunduk. Bisa kita ieu ge Hah? Ibingna pintar banget ya, Mang Ibing. Bisa kan? Kumaha? Ibing. Sok. Nah, ting. Nyalain. Eta mah urang ngaran Ibing atuh hiburan tah, nyetel radio. Ayo sok urang. hiburan nyetir radio mah geus teu aneh lah aya ayeuna murid jaipongan kuring rek ngetes ngadege beja tadi di ijem teh cenah fungsi jadi nyan sok ngawi Kang tah ayeuna cing lah hibur ya kuring atau mau kang hibur batur Ngawi atuh jam lah genep jam mah. Ngawih nu ala lanjar ngawihna mang jam. Saminggu mangawi ah. nya Sok sok aya nyai. Ngawi saminggu. Nya saminggu ngawikeun mah kan kuring pesan ambulan. Beres ngawi ngagoler. nya bener beres ngawi di ronsen langsung hebat sok di jam ngawi langsung Lagu naon sih? Ah, lagu naon nu penting mah keun ada atuh Lagu urang. ieu atunya Sarawat Karyaan. naon Sarawat Karyaan. karyaan wae di korowot yang menjelma teh penting Sarawat Karyaan lagu tahun 45 ada. Lagu Baheula. lagu klasik urangnya cing Sok kumaha teh? cing lah ngagalnya Baheula mah rupa-rupa laguna baheula kan ayeuna ngararunah wae. Kan cuma baheula mah ngomongna beda wae nyebut tentara ge sentara. Ceruk oge tuh cenah aya sentara dua sentruk. Arek bentangul. Lain bertempur cari ke bijam ya asal lain jelas bijam lain bertempur bertempur meureunnya Oh, teh urang atuh aya sentara dua truk euy. Bertempur sih. Cuma tuh aya sentara dua sentruk arek bentangul. Baheula. Jadi judul lagu tentunya. Jadi judul lagu. Caritaan kolot baheula. Oh, caritaan. Lagu oge teh beda geuning Sarawat Karyaan. Kumaha cenah? Sarawat Karyaan. Oh, Kadarep kaduduaan lempang mani gagancangan Sarawat teh karyaan urang nu nampa undangan urang nu nampa undangan teh Sarawat anu karyaanana Oh.
cing dialokan Kang Ibing. Lah asa teu nampak onangan-onangan bingung. Urang nampak onangan asa iraha ye. Ya mah lagu. Teruskeun wijam teruskeun. Teruskeun. Lagu naon dah laguna? Ih naon ieu malah. Ayeuna mah ulang lagu aya sinden. Eta jeung naon sih? Sinden mawa sinden. Nya bener si Sambling mah mawa sinden nya. Ya atuh lah itu urang isu kurang kumpulnya balik ngelamar gawe kayaknya. Tangan saudara-saudara di kantor sementara saya ini. Jadi saya teh ngerasa bangga sekali ya kedatangan saudara-saudara. Untuk yang bermaksud saudara-saudara datang ke kantor saya, maksudnya adalah ngalamar lain. Sumuhun gitu. Coba itu Nona namanya siapa? Ya, saya adalah Siti Marjuki. Siti Marjuki. Umur 7 tahun. Pengalaman sudah 100 tahun. Karena di dalam perut nggak saprak-aprakan. Bagus. Memang kami memerlukan salah seorang karyawan yang banyak pengalaman. Iya. Terutama di dalam hidup dan mati. Jadi saya tadi diterima teh untuk mati. Ya, untuk bersama-sama ini mah. Dan ini saudara namanya siapa? Saya Cepot, Pak. Cepot. Antik Ya. sekali namanya ya. Antik. Antik sebab ini barang kuno, Pak. Oh iya. Saudara ini pengalaman sekolah sampai di mana? Dulu sekolah saya dari SD terus ke Taman Kanak-Kanak, di Taman Kanak-Kanak terus ke Taman Impian Jaya Ancol. Jadinya kuring teh cicing di emper. Narik, nakon. Bagus sekali. Itu yang saya cari, orang-orang yang sangat prihatin seperti Anda. Iya. Dan ini sebelah kanan saya, namanya siapa? Nama saya Asep Truna, Pak. Waduh, memang orang tua itu selalu membanggakan anak-anaknya. Iya. Selalu bahagia. Iya, Pak. Nama dibagus-bagus, Asep, Iya. Taruna. Tapi mukanya pasti Bapak ke muka ya. Ya? Pasti Bapak karena bener. Tidak, keserius, Tapi tidak. tidak singgung, Pak. Keserius. Emang abdi mah teu kasep mau nyari. Pengalaman? Mau WK digecan aya pengalaman pisan nol ya abdi mah. Betul-betul belum ada pengalaman? Kantos kapungkur karena kineu. Kineu. Pernah disiksa sama Hansip? Teh Bapak teh. Ini kantor saya tuh memerlukan orang-orang yang mentalnya kuat. Bukan itu, Pak. Saya maksud datang ke sini tuh saya ingin membahagiakan diri saya. Kumargi kieu banyak. Ya, sok. Di daerah abdi kan ngajeng. Tetangga abdi aya nu gaduh parabola, gaduh TV berwarna, gaduh tip, gaduh laserdis. Tadi teh hayang mapakan nu kararitu tah ina nu mawi abdi ka digawe teh nah bapak kalah kata telepek kana digebugan. Ieu teh bapak hayang digebugan ku abdi atau kumaha teh? Oh, jadi didinya teh neangan gawe hayang boga parabola jeung lain-lainna. Ya, Atuh dununganana ge can boga. Ari ieu nu hiji ya. Terima kasih Sanes atas ditakonya Sim Kuring. Ya. Saya sebagai sesepuh dari masyarakat Gunung Cicir bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada terutama kaum mudanya yang telah gugur nyawa di dalam memajukan baik olahraganya maupun poinnya. Bapak mengharapkan semoga lah pemuda di sini tidak cilik-cilik terpukul Sanes. Sebab apapun begitulah, jadi mereka harus begitu. Bapak mengharapkan kaum anak mudanya sekolahnya yang jucung. Jangan sampai dalam waktu masih mudanya sudah canan-canan KWW. Tapi bekerja untuk kemajuan ini. Saya mengerti sekali dan saya juga sangat kagum. Mengerti sekali.
kagumnya karena bisa membuat bahasa nasional yang begitu antem. Jadi saya punya, makanya ingin kerja di sini, saya ingin mengangkat derajat Kampung Gunung Cicit ini. Jangan sampai budaya daerahnya itu kagiridik oleh kebudayaan barat atau produksi-produksinya. Betul. Saya mengerti. Saya menginginkan pemuda-pemudi semuanya isi kibung di dalam menyapa itu kemajuannya yang seserenteng sampai cita-cita ini jucung lah gitu. Kami sangat bangga sekali Karena Bapak sebagai generasi tua sanes ya ingin diisi liarang mata. betul. Terus. Tingkrim gitu masyarakatnya. Jadi apa namanya itulah jauh daripada pica cepekeun. Itulah karena itu saya mau melamar pekerjaan ini. Semoga Bapak dengan Sri Putih Cakerang bisa menerimanya atau Bapak beribut dengan saya. Apunten kumaha ali mah jiwanya masih muda gitu dan darahnya menggelegak upami kieu teh menggebu-gebu. Saudara-saudara semuanya perlu diketahui. Karena di dalam pekerjaan ini saya akan berikan kantor Bapak ini kan dulu pet nyawa. Bebanting tulangnya itu untuk kemajuannya baik Bapak maupun pribadinya saya. Makanya Karena saya di dalam semangat jangan kedurnya gitulah. Semoga yang hasil perjuangan ini Bapak itu tidak mau sampai apa namanya kita dicelom dalam banyak penderitaan ini. maka dari itu untuk rereongan ini saudara itu sangat saya setujui di dalam pekerjaan yang kami akan laksanakan. Mohon Pak Laras. Tapi maaf Pak kalau saya mau orangnya belak-belakan lah. Iya, peribahasa no belakang karat belakang kuban. Jadi nekat gitulah. lebih baik nyata begitu. Gitu we abdi mah terang-terangan we mah. Hayang nyaho we. Diladenan Pak abdi mah. Saya mau tanya apa yang jadi dunungan itu saya atau saudara? Begini saudara-saudara, Maaf aja Pak ya, itu teman saya emang udah begitu adabnya Pak. Dia mah orangnya teh memang gitu terterjal, tapi dia hatinya mah bersih Pak, baik. Hati mah polos tapi legreg gitu lah. ini saudara Asep Taruna, apakah saudara yang jadi bos? Apakah saya? Enggak, Pak. Apa saya sampai ini pepatahan begitu? Bukan, aduh Pak, ampun pisan Pak. Jadi maksudnya bukan gegebos ini mah. Tadi teh gegebos. Bos, Bos, bos. Bos tidak bos. Kang Cepot masih cingin wae itu kuring disentangan Lain teh. cicingan wae kuring mah pan kene kari pemisah. Di mana aya dordar antara dunungan jeung pibujangeun. Ya. Apa kuring pamil kari pemisah? Tadi mana parasya teh murid kuring teh garis ieu. Perlu diketahui bahwa pekerjaan yang akan dihadapi oleh saudara-saudara Tekenah nyogok. saya Tekenah nyogok, Pak. teu kudu sudah sogok ieu mah. Hai saya mah Pak lamun deuk nyogok terang-terangan. Awi geus sayagi. Emang ibu mah karek nyogok dulungan. Perlu diketahui Ya, ya. CV kita ini Iya, siapa apa namanya Pak itu, Pak? CV teh wow CV cap lonceng atau sekalian. Perusahaan kita ini Iya. berjalan di dalam bidang pemborong. Oh. Kalau gitu saya bagian apa, Pak? Ya waktu memborong sampah ya saudara bagian sampah. Waktu memborong bangunan saudara bagian bangunan. Iya. Bisa dibagi-bagi ini mah. Saya juga Pak, kalau langsung diterima sama Bapak ya kalau gajinya sebulan hanya 5 juta juga nggak jadi masalah Pak. Kayaknya saya terima Pak, dan kapan saya mulai menerima gaji pertamanya Pak? Kalau saya mah biar tidak bekerja juga yang penting pemuda. Terus Semangatnya hidup itu maju. di dalam menegakkan segala perjuangannya. Mufakat Baik bidang olahraganya mau poli. maaf. Kan tadi kalau gemelan pemuda ya. Maaf, memang dalam bidang olahraga itu siapa lagi kalau bukan kita-kita. Iya. Ya betul Pak. Sebetulnya saya juga menghargai perusahaan Bapak Pak. Saya itu oleh klub sepak bola saya mau dikontrak Pak. Tapi karena saya ingin berbakti pada Bapak, saya sampai melepaskan yang ratusan juta itu nilainya Pak. Ini Untuk kontrak mana, onder nimang mana ya teh? kontrak teh Pak. Tapi ngomong-ngomong Pak, nasib istri saya kumaha Pak itu Pak? Kinten-kinten. Bisa diterima atau tidak Pak? Cik tegas lah saya mah. Sanggup menyediakan pasir dari Saudi Arabia untuk bangunan? Ya,
Jam sanggup dengan fisik, pasir teh fisik, jangan tuh pasir, fisik. Aya. Ya tapi di Saudi Arabia sanggup. Oh, di Saudi. Ya. Lah, itu mah kudu modar meureuna. Lumpangna oge. Buset. Nah, eta rek nikah apa rek narima pagawean? Ini hanya ingin tahu kesanggupannya dulu. Nanti setelahnya Anda sanggup atau tidak sanggup, bagaimana saya? Sudah Sekarang soalnya sanes anak ijem. Ijam. Oh, ijem. Benar kan? Kade Pak. Jadi kieu ieu teh salaresna mah da simkuring oge ieu teh kantor teh sementara tadi geus sebatkeunana sanes. Mau tapi terang kantor ieu mah sementara. Mohon. Tong ngalewe dulungan. Pak, depi ieu teh kan laras kantor. Nya ieu teh kantoreun mah kan. Geuning seueur lalai bumbang gitu da kantor eta tapi ieu teh Sareng itu lisung di tong. Pengkeren meja kulit. Soal mah ieu teh maksudna rek ngayakeun sarang burung walet. Oh, hebat. Kreatif. Wah, Usaha gede. Kang Cekot, ieu pidununganeun. Usaha gede eta leuntikeun. seberapa kilo, seberapa hargaana sakilona aya sayang walet. Sayang walet. Akhirnya orang mau dagang sayang walet. Nyokot bati tina 1 kilo saperak we. Sapoe beak 1 juta kilo. Eta sayang walet. 1 juta pi batil. 1 juta pi baten angot sayang lalai. Coba gede. Coba teh ngurus. ngurus. Sayang walet kok 5 juta sakilonya. Teu kudu tataekan kana jurang itu ya sagala. Padahal makin cepot urang eleset. Jadi batan kudu nangan gawe jiga ieu mah. Ijem panggieunkeun sayang. Tanyayang. Kieu sanya nama ieu teh. Sebetulnya begini. Gimana, Pak? Kantor kita itu sebetulnya mencari tempat. Dan untuk modal saya itu kurang lebih ya antara 200 jutaan. Entengnya nih. 200 juta nih permulaan. Kecil. Karena ini proyek sedikitnya modalnya sedikit hanya sampai 200 juta, nggak sampai 1 miliar. Nah untuk itu saya baru punya uang 30.000. Makanya sisa-sisanya akan saya serahkan kepada saudara-saudara semua. Nah tinggal membagikan. Soalnya saudara datang ke sini mendaftar, saya juga termasuk pengangguran. Bapak tuh selami teh cenah anu ngagugurannya. Tapi kalau kita mah keluar juga biaya tidak apa-apa. Tapi pemuda Kang Ibing Yang penting pemuda Kang Ibing. Dan di sampingnya tak oke, abis sana harus pengangguran, tapi dia ngaku gudang sebagai pemuda teh. Sana stina poli sareng basket unggul, gatrik oke jeung dobong hoyong kapayunkeun ieu teh. Benar. jadi Bapak sanggup digawe di abdi. Balik. Ieu pengabukan bae. Pagawean. Ini kumaha pan urang teh? Urang teh nyangan kipayah ke masa depan urang, urang nepi ka Madesu, nyawa Madesu. Nah, Madesu. Masa depan surang. Pan urang teh hayang madeg ca, masa depan caang. Urang nepikeun ka Kan tadi geus Baru dipala teh majemuk. modal tadi teh lain. Iya, iya, ikan satu. Ngan boga 30.000. 30.000 eta teh bagikeun ka urang kabagian 2.500. Iya, Pak. Ija malah mikir kan tong mikir bikin 30.000. Iya urang ieu kumaha. Jadi Apan geus aya kecap gotong royong ti dituna oge. mohon. Daripada dipilih Dan gotong royong teh lain kudu leutik hungkul. Kudu gede ge kudu gotong royong. Oh jadi akang ieu teh Kang Pak Odon. Mang Odon geus orang bisa sami nu jadi miliaran damel. Emang gawe. Ayo atuh urang ini tamun kitu mah. Gini kan di puntangan ieu mah sama panjang guting-guting nu